Bismillahirrahmanirrahim. Sakumaha nu geus dicaritakeun tauhid eta kabagi dua, kahiji tauhid lafzi, kedua tauhid maknawi. Tauhid maknawi kabagi tilu, kahiji aini, kedua katilu aqwiyatis syumul. Tauhid maknawi aini parantos dicaritakeun. Ayeuna beralih rek nyaritakeun tauhid maknawi syumuli. Naon ngaran tauhid maknawi syumuli? Wa ma yarfa'u tawahuma adami iradati syumul, itu iradati syumuli. Artina tauhid maknawi syumuli eta ma sakur-sakur tauhid maknawi yarfa'u anu ngaleungitkeun tawahuma adami iradati syumul, dugaan henteu ngarepkeun keseluruhan, teu ngarepkeun kabeh. Ari tauhid maknawi syumuli ma nyata sakur-sakur tauhid maknawi yarfa'u anu ngaleungitkeun tawahuma adami iradati syumuli, dugaan henteu ngarepkeun kabeh. Ari lafaz tauhid maknawi syumuli jumlahna aya 5. Hiji kulun, 2 jami'un, 3 kila, 4 kilta, 5 amatun. Hiji kulun, 2 jami'un, 3 kila, 4 kilta, 5 amatun. Ari lafad anu ditauhidan ku lafad kulun sareng lafad jami'un nyata lafad anu ngabogaan bagian anu tiap-tiap bagianana bisa nempatan satu sama lain, bisa saling menempati. Contoh seperti lafaz rokbun maknana penumpang. Umpama penumpang eta jumlahna aya 10-an, maka nu kahiji sah disebut penumpang, nu kadua sah disebut penumpang, katilu, kaopat, kalima, kagenap sampai 10 sah disebut penumpang. Contohnya seperti ja'ar rokbu kulluhu, ja'ar rokbu jami'uhu. Ja'ar rokbu wis tumeka sapa penumpang kulluhu sakabe ar-rokbu. Ja'ar rokbu jami'uhu wis tumeka sapa penumpang jami'uhu sakabe ar-rokbu. Geus datang para penumpang. Samemeh ditaukidan ku lafaz kulluhu jeung lafaz jami'uhu hate mukhatab, ieu aya curiga, ieu nu datangna kabeh tah henteu. Geus teu kabeh nu datang. Supaya leungit kacurigaan ditaukidan kulluhu kabeh sakabehna penumpang, jami'uhu sakabehna penumpang. Gitu. Geus berangkat para santri nyolatkeun. Jalma nu diajak bicara mungkin di hatena aya ngaduga ieu berangkatna kabehan tah henteu, gitu kan? Supaya leungit kecurigaan diberean tauhid kulluhum kabehan, jami'uhum kabehan, gitu. Ya lafaz kulun jeung lafaz jami'un eta tauhidna disebut tauhid maknawi syumuli. Contoh deui seperti qabilah. Qabilah eta suku, mun bahasa orang suku lain suku ieu lahir.
suku Sunda, suku Jawa gitu, tak kabilah teh. Marganya ngaran suku. Geus datang kabilah gitu. Suku Sunda. Tak suku Sunda eta si A, si B, si C, si D sah disebut suku Sunda tak urang ya. Nu orang-orang ngaran orang Sunda sah disebut orang Sunda. Umpama kabilah eta nu diundang 10-an. Kemudian datang ja'atil qabilatu. Geus datang kabilah kelompok suku. Keur memeh ditaukidan si mukhatab aya curiga. Si mukhatab mungkin bae curiga, ieu datangna kabehan apa henteu. Tuluy ditaukidan kulluha sakabehe qabilah. Maka leungit kacurigaan mukhatab. Yakin anu datang teh kabehan gitu. Ja'atil qabilatu jami'uha. Wis tumaka sapa qabilah jami'uha sakabe qabilah. Ja'atil qabilah geus datang kelompok suku Sunda nu diundang teh. Mungkin bae si mukhatab teh aya curiga, ieu nu datang kabehan apa henteu. Supaya leungit kacurigaan diberean taukid manawi syumuli jami'uha kabehan. Seperti rijal, rajulun hiji lalaki, rajulani dua lalaki, rijalun minimal 3 lalaki. Poma lalaki aya 3, anu kahiji sah teu disebut lalaki. Nu kadua, nu katilu sah. Eta ngaranna lafaz anu ngabogaan bagian kahiji, bagian kadua, bagian katilu. Bari masing-masing bagian bisa nempatan kanu sejena. Nu kahiji sah disebut lalaki, nu kadua sah disebut lalaki, nu katilu ge sah disebut lalaki. Ja'ar rijalu. Umpama lalaki nu diundang tiluan. Ja'ar rijalu. Keur memeh ditaukidan mungkin bae si mukhatab aya ragu, aya curiga. Ieu kabehan tah henteu. Asana teu kabehan ieu mah. Supaya leungit kacurigaan diberean taukid manawi syumuli kulluhum sakabehe rijal. Ja'ar rijalu jami'uhum. Wis tumaka sapa pirang-pirang wong lanang jami'uhum sakabehe rijal. Jarijalu geus datang lalaki nu diundang teh. Lalaki-lalaki nu diundang, para lalaki nu diundang. Memeh ditaukidan jalma nu ngadenge si sami mungkin bae nyana curiga di hatena gitu. Ieu kabehan tah henteu ieu datangna. Supaya leungit kacurigaan diberean taukid manawi syumuli jami'uhum kabehan gitu. Geus datang para santri. Tak mungkin bae nu ngadenge aya anu di hatena tanda tanya, ieu kabehan tah henteu datangna. Begitu diberian kulluhum jami'uhum. Leungit kacurigaan, oh kabehan. Eta kulluhum jeung jami'uhum eta taukid manawi syumuli. Ge seperti Hindun, al-hindani, al-hinidatu. Puta al-hinidatu teh sakehe nyi Hindun. Hindun hiji nyi Hindun. Al-hindani 2 Hindun. Al-hinidatu minimal 3 Hindun. Ieu ngaranna Hindun, ngaranna Hindun, ngaranna Hindun. Nu kahiji sah disebut Hindun, kadua sah disebut Hindun, katilu sah disebut Hindun. Umpama Hindun tiluan diundang. Hindun tukang sayuran, itu Hindun tukang naon?
tukang ngoyos gitu umpama yang hindun tukang asupan umpama gitu diundang tadi luar ja'atil hinidatu kulluhunna ja'atil hinidatu jami'uhunna geus datang hindun tiluan ya kabeh henteu besi teu kabehan nudulan mah datang anu hiji mah diwakilkeun permisi gitu tak supaya leungit kecurigaan leungit dugaan-dugaan diberean taukid ma'nawi syumuli kulluhunna kabehan jami'uhunna kabehan gitu geus datang santri awewe kabehan tuh kulluhunna kabehan jami'uhunna kabehan kumaha lamun lafad ngabogaan juz tapi juzna henteu bisa nempatan satu sama lain eta mah henteu bisa ditaukidan ku lafad ulun jeung lafad jami'u. Contoh seperti hiji jalma ngaranna Zaid. Zaid ngabogaan juz teu? Ngabogaan bagian teu? Jelema aya bagiananan teu? Aya leungeun ta bagian ngaranna. Aya leungeun, aya dada, aya beuteung, aya suku, aya sirah. Bari tiap-tiap bagianana eta henteu sah disebut Zaid. Ya naon leungeun gitu pan. Atuh kita leungeun Zaid eta make leungeun bahasana. Ieu naon suku, ieu naon beuteung, ieu naon dada, ieu naon sirah. Henteu kieu, ieu naon Zaid teu bisa. Ieu naon leungeun Zaid, ieu naon sirah Zaid. Teu beda leungeun Zaid, sirah Zaid, beuteung Zaid. Maka lafaz Zaid teu bisa ditaukidan ku lafaz kulun jeung jami'u. Sebab bagian-bagianana henteu bisa nempatan satu sama lain. Beda jeung santri ya, santri lobaan. Masing-masing bagianana saurang-saurangna sah disebut santri gitu. Ya sah disebut santri. Ari lafad nu ditaukidan ku lafad kila nyata tasniah mudakar. Contohnya seperti Ja'az Zaidani kila huma Wistu maka sapaki zedroro kilahuma karo-karone azaidani. Talapan azaidani ieu tasniah mudakar. Artina tasniah nuduhkeun kana mana dua. Artina mudakar lalaki dua izaid. Geus datang dua kizaid. Ieu bener tah kizaid dua. Nu hiji mah ieu teh lain si kizaid mun datang suratna. Nu hiji mah bener ya kizaid tukang balon ieu. Ya. Nu hiji deui mah zaid tukang sabun. Teu datang nya mah mau surat tidak bisa hadir meureun. Supaya leungit kecurigaan gitu. Maka diberian taukid maknawi syumuli lapan kila anu diberian domir nu dirujukkeun kana muakad alehna kilahuma geus datang dua kizaid dua nana asli. Contohna disebut irja ar-rajulani kilahuma wistu maka sapa wong lanang roro kilahuma karo-karone ya rajulani. Aya dua jelema lalaki diundang. Itu nanti disebutkeun pokona geus maklum bae lah geus jelas lalakina. Aya dua lalaki diundang. Begitu datang ja'ar rajulani geus datang dua lalaki. Memeh ditaukidan mungkin bae pendengar eta aya curiga. Nu datangna mah hiji meureun. Hiji deui mah ajudanana atau hiji deui mah wakilna. Atau hiji mah badalna gitu supaya leungit kacurigaan
Diberean taukid maknawi syumuli lafad kila lapan kila nu didapatkeun kana domir anu dirujukkeun kana muakkad alehna. Ari lafad anu ditaukidan ku lafad kilta nyaeta tasniyah muannas. Tasniyah artinya tasniyah naon? Dua, artinya muannas awewe, berarti dua awewe. Contohnya seperti ja'atil hindani kiltahuma wistumaka sapanyi hindun roro kiltahuma karo-karone jahindani. Geus datang dua hindun memeh ditaukidan si pendengar mungkin baik curiga beneran iya dua hindun datang. Apakah ngan hiji doang hiji deui mah diwakilkeun supaya leungit kacurigaan diberean taukid manawi syumuli lafad kiltahuma lafad kilta nu didapatkeun kana huma domir ta. Domir lafad huma nu dirujukkeun kana muakkad alehna lafad kilta. Ja'atil mar'atani kiltahuma wistumaka sapa wong wadon roro kiltahuma karo-karone ya almar'atani. Geus datang dua awewe memeh ditaukidan mungkin bae si pendengar si sami aya curiga ieu bener ta dua awewe apa awena mah hiji nu hiji deui mah utusanana gitu dan awewe anu tangtu lain. Supaya leungit kacurigaan diberean taukid maknawi syumuli lafad kiltahuma. Ari lafad anu ditaukidan ku lafad amatun eta saperti lafad anu bisa ditaukidan ku lafad kulun jeung lafad jamiun. Contohna seperti ja'al qaumu kulluhum. Lafad al qaumu eta muakkad aleh bisa ditaukidan ku lafad kulun. Wistumaka sapa kaum kulluhum sakabehe kaum. Ja'al qaumu jami'uhum. Wistumaka sapa kaum jami'uhum sakabehe kaum. Geus datang kaum golongan jelema kabehan teu jami'uhum kabeh. Berarti lafad al qaumu bisa ditaukidan ku lafad amatun. Ja'al qaumu amatuhum. Wistumaka sapa kaum amatuhum sakabehe kaum. Manana sarua sakabehe. Sakabehe kaum. Ja'a rokbu kulluhu berarti bisa ja'a rokbu amatuhu itu. Ja'atil qabilatu kulluha berarti bisa ja'al qabilatu amatuha itu. Ja'a rijalu kulluhum berarti bisa ja'a rijalu amatuhum. Ja'atil hinidatu kulluhuna berarti bisa ja'al hididatu amatu guna gitu. Jadi tiap-tiap lafaz nu bisa ditaukidan ku lafaz kulun jeung lafaz jamiun eta bisa ditaukidan ku lafaz amatun. Amatun make tasydid laba mim. Amatun. Nomor katilu naon tah? Taukid maknawi taqwiyatis syumul. Ari taukid maknawi taqwiyatis syumul nyaeta sakur-sakur taukid maknawi anu memperkuat kana taukid maknawi syumuli. Ada taukidna aya 4.
hiji lafad ajma'u atau ajma'a sarua. Cicing sabada lafad kulluhu atau kullahu atau kulihi sarua. Cicing sabada lafad kulluhu. Dua lafad jam'a'u. Cicing sabada lafad kulluha. Katilu lafad ajma'una atau ajma'ina sarua. Cicing sabada lafad kulluhum. Opat lafad juma'u. Cicing sabada lafad kulluhunna. Balik deui taukid maknawi takwiyati syumul eta sakur taukid maknawi anu memperkuat karena taukid maknawi syumuli. Jadi nama ayana sabada lapan kulun. Ada taukidna sabaraha? Opat. Hiji ajma'u cicing sabada lapan kulluhu. Contohna ja'a rokbu kulluhu ajma'u. Dua lafad jam'a'u cicing sabada lafad kulluha. Ja'atil qabilatu kulluha jam'a'u. Katilu lafad ajma'una sabada lafad kulluhum. Ja'al qaumu kulluhum ajma'una. Katilu kaopat lafad juma'u samantas lafad kulluhuna. Ja'atil hinidatu kulluhunna juma'u. Jadi taukid maknawi takwiyati syumul mah ayana sabada taukid maknawi syumuli lafad kulun. Lamun kulluhu makana ajma'u, lamun kulluha makana juma'u, jam'a'u, lamun kulluhu makana ajma'una, lamun kulluhuna makana juma'u. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Fasajadal malaikatu maka sujud para malaikat kulluhum kabehan ajma'u wabehan jasa. Itu wabehan jasa. Ajma'una. Kumalamun aya lafad lamun ayat taukid maknawi syumuli taukid maknawi takwiyati syumul tekapilaan ku lafad kulun maka eta qalil hukumna. Aya mah aya ngan carang. Contohnya seperti wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gitu Pak. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tadi ajma'in taukid maknawi takwiyatish syumul tekafiran kulapan kulihim tuh takuduna maki asalna makuduna wa ala alihi wa sahbihi kulihim ajma'in gitu. Ieu mah kulihim eta meunang ngan qalil hukumna.